bae. Anggaran saya kos boga bisu di rumah lah. Iya si papi teman. Dari yang kudu dikuburkan apa ku yang bukan banyak ya betul. Resta, si Sipa kan aku bukan bata mah, orang bukan. Ngemeng sih tadi lewat kadi itu udah salah kayak itu. Anak naon yang urusan salaki baton. Sial siapin salaki aing jadi cokot ku sia. Salaki siap buku anu ada ketan aing. Atuh mah saing mah bisa nolak aju aing nikah jeung nyana. Sial teh siapin untung nama aing jadi janda. Aduh, Tera ieu mah aduh, Tera ieu mah. Si Pak. Nesta, ieu si Sipa kudu aya dulu atuh, saya udah cicing bae. Cak aing mandak akhiran. Sia da naonan Resta. Colok poin sia. Sama salah si Sipa. Ini jasa sia. Hai, sia salah si Sipa sia ge sarua ngagodaan nyana. Umben si duaan ka dari yuk. Si Sipa mana? Mama ngising. Hah? Ngising. Cumpit, tok pencetin tokong aing. Ayo lu pencetan. Oh, si ngagodaan salah ki aing. Lagian sia tadi kau yang dihudang-hudang pada kudang mimpinya sia mimpi naon sia? Iya, aing tadi mimpi kieu Pit. Aing, sia, si Resta jadi kolot. Geus mah eta si Resta nini naik. Terus ajeun jasa di aing mah hayang. Jasa ta si Rana. Bu haju teh aing hamil, bapana teh si Arok. Aing sieun Pit, ieu kumaha? Sing jadi kenyataan. Ih, Fitri kumaha? Ih, Fitri kumaha ieu? Sarok, Fitri ya. Kabur yuk.